Ayeuna urang ngalaksanakeun salat. Salat tahajud jeung salat duha. Pahalana ageung tahajud. Nah, jeung salat tahajud ageung nepal salat duha keur mah penting tahajud mah. Tatangga angan nyar maot, kerjemplang jempling, gitu kan? Pan sieun urang rek kaluar tah, tapi dipaksakeun. Ageung keneh tahajud. Nu beunghar jeung nu miskin ibadah. Benten sedekahna ibadahna. Nu beunghar salat tahajud tengah wengi hantun gugah. Aya beker panggugahkeun mun teh beker panggugahkeun ka pembantu. Bibi panggugahkeun nya ket abdi yang tahajud jam 1 mah gugahkeun rek ku pembantu teh. Terus tiris tengah wengi teh katuh ngahurungkeun pan ayeuna mah aya naon pemanas teh ibak heula kanggo naon saeuti saeuhan teh haos keras wudu keras anu naon lah ngaleueut kopi heula ngamun susu heula haos pan aya roti dileueut heula sancan tahajud teh anu beunghar kitu nya Allah kumaha teu gaduh hayang tahajud nyeri beuteung tengah peuting. Kurang kuring neangan cai eueuh WC. Di mana disusukan oge. Beres ome disusukan rek kudu ngalah heula ngalah cai heula kret timba bari tiris eta teh kaluar. Eta ku Allah dihargaan ageung mana eta pahalana? Moal sami. Itu ihsan di Allah. Ibu sok ninggal mun teh mah kempal di masjid abdi sok ninggal sareng pengurus masjid DKM sok rame eta teh. Lamun teh make muka kenceleng. Aya boga lakon teh pasti mere 100.000 200.000. Dibukakeun teh nya we 500.000 na kenceleng teh. Apal sanu bedana si anu gitu. Anu hartana miliaran bahkan triliunan. 5.000 mah eta we biasa orang dinya. Baru dapeun 2.000 mah masih eta we. Kan kitu nya. Lamun ngabandingkeun pahalana eta nya. Ieu 100.000, ieu 2.000, 5.000. Anu 5.000 di bumina mung gaduh artos 100.000. Bari jang enjing meser beas. Jang urang kali sakola dicoceng 5.000 jang naon kangge kenceleng di masjid 5.000 tina 100.000 sabaraha persen lumayan kan ya komo teh mah urang gaduh artos 100.000 urang ngalangkung aya wargi urang nu teu damang hayang pergi artos sama berobat ka rumah sakit kita klinik cing atuh pangbantosan abdi ya pun anak teu damang jiga nama urang teh dipasihkeun artos 50.000 mah ieu aya 50.000 nah kan hampura aja 50.000 mah jang abdi gitu. Berarti urang teh tos nyodakohkeun 50% harta urang. Mun kitu urang dipasihan enjing ku Allah teh 1 juta artos. Terus saya tetanggi perjauhan teu damang nu 1 juta watun dipasihkeun 500.000. Jadi dia kan mulai penit teh. Komo dipasar rezeki 10 juta, 5 juta dipasihkeun beuki perdit. 1 miliar 500 juta dipasihkeun beuki koret. Batak mun teh tadi sebateun aya jalmi anu infak dina dikenceleng masjid 100.000 ieu 5.000 cek abdi mah cantang tuh pahala manggah Allah mah nu 100.000 bisa jadi nu 2.000 biasa jantep pedah ladang ngarongsok punten ladang ngarongsok aing sabaraha paling 20.000 kana ngarongsok teh sabar sakilo rongsok 5.000 aya rongsokan 2.000 sakali mun eta mah sakarung sabaraha kilo teh ini sekarang yalah dikatakan sekali angkat 20.000 tah nyical botol eta teh eta ka masjid masihkeun karsa 2.000 tina 20.000 10% tina harta anjeunna
Nu itu mah artosna 2 miliar ngan 100.000 teu 0,0,0, na. Ieu mah geus 10%. Eta ihsan Allah. Ihsan Allah seperti itu. Ihsan Allah. Bahkan nu teu gaduh mah karek ngalamun tos dipasihan pahala. Ibu teh ngalamun ieu. Ibu ngalampung aya jalmi beunghak kayung-yung jang haji mah nya kurban ayeuna. Abi teh hayang kurban karunya ka tetangga teu kabagian wae. Kan ngalamun unggul. Anu kurban dengan saurang we teh nya sa RW teh hayang nambahan karek ka hayang hungkul kitu teh ngalamun. Jang anu teu gaduh mah ngalamun oge naon janten pahala. Janten